Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wajhat li rabbi salatika qalbaka dan berikan ana lafadhahira dan sa'allah ana dirufadika hati-hati, wajah jeung kudu sungguh-sungguh, wajah jeung kudu nyak-nyak anjeun dituh tirok supaya ngahadirkeun anjeun di salatika dina salat anjeun qalbaka kana hate anjeun jahdan kalawan hati-hati anu sabener-benerna baligon anu tohara anu banget kaetanana supaya menang maneh supaya menang anjeun supaya ngaraih anjeun fadhaila kana pirang-pirang kaunggulan. Ieu teh nyaeta cara ngabagi-bagi waktu supaya kawehanana jadi ibadah. Dimulaina jadwal waktu teh kena udang saret subuh arek salat subuh arek aya namun utama salat subuh geus kitu sunat geus beres kacai wudu sunat qobliyah qobla fajar atau qobla subuh jadinya wiridan ku wirid-wirid anu aya antara sholat fardu subuh jadi sunat subuh isi campuran mental wiridnya dari situ beres salat subuh beres salat subuh bari nyata pakai khusyuk mun teu bisa khusyuk ieu aja karena hese khusyuk jadi bahasana takhusuhan takhusuhan teh wajan bapak nah khusyuk lagi khusyuan itu hese khusyuan mentak takhusyuk teh takal lukul khusyuk nah khusyuk lagi hese khusyuan jadi aja namun terkira tong murah beret panona tong moyek awakna gitu terus
aya namun terpikiran di hati samampuna tunggulkeun sirahna anggar dirinya aya namun merubah-rubah sirah tunggulkeun awak aya namun macicikeun mun kira-kira mata kanggu uluran beret atawa aya angka tingali beureukeun panona eta teh nyata khusuan jadi lamun aya namun tertulis maksudnya khusuan urang teh ulah aya namun moye-moye cicikeun awakna geus kitu tuluy aya keneh kemampuan hati-hati berusaha sampai kakolan mantengkeun hate jeung pikiran perasaanana kasadaranana dina salat ulah aya dina dahar aya awak aya salat eta ye kedahan hese gitu hese mah kitu we jadi prai balik deui gitu we nah hese terus mah gitu hese teh mah panorang kesaliwan saliwan kalau daya namun dalam hati berak balik karek aya rasa yang menonton bahaya itu bergaul dari data karena itu tinggal masang itu cuma ada kesalahan tertentu oke ya namun kesalahan kayak dia gitu kan tulen ke di mana sebuah kopi udut terdahan saya nama dari itu saya kesalahan itu tak orang yang itu salah saya tak bisa nggak bisa kabatur gitu seorang kembali akhirnya seorang mah kalau menurut bacaan insya Allah bisa gitu kalau menurut bacaan bisa tapi tidak gitu ampun hesena kau mau nyaho artinya betul nyaho ketika ada disepelekan antara lisan eta jeung pikiran jeung HTS gitu nyaho ya teh nyaho teh artina bacaan eta nyaho urang tapi lain kali disetel teu dina salat anggar kalayang deui anggar hese peke eta mah aya nama toka bisa we anggar itu bisa kita aya nama eta diajar merekat mana eta ngahadirkeun HP rasa dina salat eta jahdan balikon jadi berusaha ulah asal-asalan jadi usaha teh eta usaha anu sabener-bener usahana nyata anu sabener-bener supaya aya namun terbisa naon bisa menang fadilah sholat kaulan salat itu jadi beda-beda aya nu ieu ngartikeun khusyuk teh aya nu panon gorongkeun salat alonkeun ulah lurang teret ka ditu ka ieu ulah lurang teret ka sisi ka gigir ka keca ka katuhu manteng aya namun kana pangsujudan saware ulama mah ulah nyaho acan saha sagigireun ulah nyaho acan saha sakecaeun beban urang mah dipikiran saha ge nya datang aya namun tama ieu padari saya tahu orang aduh ngomongnya tuh saya tahu orang amin baik kasih tahu kita kesalahan apa itu gitu aja apa aja nama atau apa ya karena tahu tuh ulah nyaho sahaya sagigireun sahaya pan urang mah nya teh ditangan heula gitu naon anu bakal asup ke karena pikiran di salat urang mah ditangan heula terus begini karena baca mah bapaknya aya jadi bapak terdak heula ngobrol nya eta jadi mantan nanti ada imam kene mereka di bawah gimana sama karena mau naik pada kabe ya tamu ya sama di bawah ini malam aku terus sholat
Jadi gitu diajak ke terus. Kalau orang saking hasilnya apa gitu. Komo mereka lamun memeh sholat nafas ya ulah kebayang. Geus kumpul ya dina sholat sia itu wah gara-gara sholat aing tinggalikeun ku aing sholat aing teman-teman. Rame terus sholat segala aya. Mata kaidah dari ilmu fikih. Jadi sholat mah usahakeun tafridu nafsi kosong heula kayu ayeuna pujeun teh pikeun heula. Ayo apa yang dipikir kalau kita udah gitu pikiran lah wah sholatnya halus halus deh ayo kira jadi usul teh nyata ngumpulkeun fokuskeun ka ajri kurang kasera kurang kasih kurang ku Allah Subhanahu wa taala terus aya namun tamak ngabalir pikiran tina mikiran anu saya di sholat, fokus saya bukan sholat, usul deh, gitu. Nemboga pamajikan, satu pamajikan, karena karasa tah gitu usul deh. Dalam air itu usul karasa muan, PKI namun terjamakan pamajikan, air namun tamang terusul, ada usul sar, ya namun garwa pengalaman saya susah terusuk mah nah ada sholat yang terusuk itu tapi ada orang terusuk terusuk mah terkarasa sholat Allah Akbar terkarasa gitu rukuk terkarasa terkena air rasa tahapnya lah gitu rasa jadi namun rusuk mah untuk pamajikan nah kemarin terboga dahar setengah pakan teh pakai musuh gitu teman-teman musuh mah gerasa yang pikiran kamana tanya asih tanya ami tanya ada awan orang makanya mau bicara sendiri namanya bicara dan terasa musuh ayo musuh mah kurang ya amis deui gimana aya namun tong pangset gimana hasilnya mah tak khusus maka saya namun teman-teman kudu jauh-jauh diajar khusus mah dahar kerasa oh iya mah kurang iya mah pangset deui amis ya wah iya mah tah beda aja karasa pecinan tapi sih telepon dirasakeun mah nyaho pasangan di pecinan iwati kudu khusus kan rasa oh ya pecinannya dan dengan itu karena yang rasa mah kalau dari pecinannya kalau dari orang berdatangnya rasa keindahan antara khusus yang biasa pilih kalau dia dari biasa kalau saya bilang aduh kalau sehat itu itu teh kalau sudah saatnya salah yang besar itu khusus teh jadi kudu dirasakeun bacaan anak dirasakeun gerakan anak dirasakeun kakana ieu namun teh bisa khusus kakana ieu bisa khusus lamun ayeuna mun termangawe kok da urang balik deui ieu namun balik teh saya teh asalin sujud asalin ruku balik deui keun aya sariwak da ieu namun terhesek teh gitu aja nomor terdajar usul teh jadi al-iqrar amma siwa sholati jadi kudu ngabayar ati tina sayati sholat da urang oke gitu bener kepan pamajikan aya pikiran aya namun takar gawe naon masih hayu lebih alu tapi pikiran kasihatan mah kamu jaga sarga ya kieu usul teh terutama sih dia media lagi rasanya gitu lagi sama ya nah kayak nanti berubah salah kayak berubah ini karena sama gitu karena sama khususnya karena sama nyawa gitu lah dengan kesalahan ingat terus itu bukan maka pantasnya dipikir lamun aya namun tam asar pasar itu terus sholat persiapan
banyak sholat orang gitu, banyak sholat orang. Efeknya begitu aja namun maka air tadi diasuhkan namanya diasuhkan masuk gitu, tapi pikir gitu, ada aja namun sama kita salupa gitu, karasa ingat tapi rukunan ingat tapi sudah karasa ayat namun ayat ruku ayat namun ayat bersujud, ayat namun termasuk usul gitu sama. Hari sholat mah di persentase sholat. Ieu mah ya namun termasuk sholat teh si ieu mah 50% harus gitu. Ieu mah 70%. Aya namun termasuk penting sholat gitu. Penting sholat. Kecuali lamun fikih gitu aya penting gitu. Ieu mah kadenge Fatihah benar rukunan. Hari ayat Allah mainan di pentenang di gitu-gitu tergantung nyata fokusna pusatna iya pikiran orang konsepna orang fokusna orang pikiran rasa sadar ingat dina salat berarti kalau salat orang ya Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim tapi kalau Fatihah geus Fatihah iya ingat atau jauh datang itu tapi kangen sholatnya sama sholat dengan sakit itu nanti Allah mah sholat dengan sakit itu nanti jadi itu sholat kata mogo wages mondok aja jagoan karena sholat jadi jika nak ke akhirat orang aya namun deuk naon itu teuing naon da sholat mah karena sakit itu mun urang teu dijagokeun ka surga boga ayeuna boga sholat begitu banyak pantas sholat begitu pantas lamun deuk ngajagokeun ke akhirat dan ngajagokeun sholat gitu sholat urang teh jadi teu dipeuteun sekian persen eta mah sholat mah empeuteun teh nilaina teh catatan teh innama yutabu lil abdi min sholati ma'akolat kumaha anu kapikir anu karasa anu fokus hate dina nalika sholat maka eta aya catatan mun kamana karep catatan itu teh we terkalihan we sholat maneh apa itu ada itu mulai sholat eta mah aya oge dahar bari ke sholat gitu padahal kepikiran anak malah yang memang gitu tapi cici kita yang terbawanya kita yang mah sempurna tapi tetenya mah jadi pikiran gitu hati anu kata akur nu dicatat mah nu teu pikiran ka menerima maka teu dicatat sholat malah ieu mah mata kaina nya kullu sholatin sahur Imam Hasan Bisri sakur sholat la tahduru fi halqahu atau la yahduru fi halqahu anu teu hadir anu teu musab anu teu fokus pikiran hate karena salat eta faya ilal hukumati asrofu maka cepat keneh karena disiksa daripada bedanya naudzubillah min dzalik ese salatnya ese ina luar biasa mantap kesawat ese ulah aya namun tama digampang deui diajar we ese oke leukeunana we ese oke la tansa ulah ko anjeun anallaha kana sahnyana Gusti Allah eta nadirun anu ningali eta nadiru qalbika anu ningali kana hate anjeun wa hudurahu jeung kana hadirna hate anjeun wa hudurahu jeung kana nyaeta hadirna wa hudurahu anallaha nadiru qalbika wa hudurahu jeung
hadirna lata sakudarahu gitu jeung ulah pokok ajeun kana hadirna Gusti Allah wasuhudahu jeung kana ningalina Gusti Allah ulah pokok kudu sadar laka ka anjeun dina keur salat faijala mangka kudu sieun sanyana anjeun mangka kudu sieun sanyana anjeun di mana-mana dek ngadek erek salat jeung nangtung erek salat maka pikiran urang kudu sadar ulah ngalamun ulah maleuweung ulah poho bahwa Allah Subhanahu wa taala teh anu ningali kana hate urang Allah teh ningali kana hate urang lain kana wujud urang unggul Allah teh anu ningali kana hate urang ningali ka urang Allah Subhanahu wa taala aya Gusti Allah teh Gusti Allah teh nyata aya hadir Gusti Allah teh ninggal kana aya hate urang teh mata kusabab Allah aya Allah ningali Allah hadir aya ajeun kurusieun metakan heula urang teh salat hareupeun presiden hayeupun presiden timimiti takbiratul ihram kira-kira pikiran urang sadar ingat bahwa pikiran ayat presiden kira-kira lamun urang sama pikiran presiden eta hate urang pikiran urang kira-kira salila salat sadar teu bakal bohong bahwa pikiran urang ayat presiden kira-kira lamun keur salat ayat presiden kira-kira aja akan bakal hilang fokus mau ayah ya syaratnya presiden mah itu syaratnya presiden mah dari mah dari urusan aja imam urusan aja kayak rumah hese gitu jadi lamun aya namun tanah ieu payunan Allah masalah teh hate urang teh teu sieun teu sehat teu hadri teu aya namun tanah hate kalamun teh gitu awalna tersiun bawah gitu padahal ada presiden kira-kira orang teh itu benar mah apa ini bagi kalau mah pikiran kebenaran oke mana tuli menurut presiden terbaik dari tak sadarkan Allah mah lain kali kalau wujud tinggal kerja di bulan masya Allah masa hese di ayat namun terasa no bisa diajar gitu bisa diajar gitu ayat namun kesnya mau kia berenang kalau balik dari ayat ayat namun termati kebetulannya kayak kudu bogaras HPT ditinggali ke Allah dicampur ke Allah dipancok ke Allah balik dari lumayan kan ayat ini cuma lumayan orang bohong balik dari orang kesoran kerana dari yang ditinggali ke Allah balik dari lesai balik dari gitu lumayan lulus oke lumayan daripada blank bisa mengambil lalu orang tengaji lalu orang tenyaho tenanti tak lalu kita blank nyawa salah teringat kerukunan, teringat kesujudan, teringat kewatan, nyawa dari gitu, tak alinya omah kieu, pangeran pikiran aing mah kamar itu ka Allah, la tansa anallaha nabiru qalbika wa hudura wa saudara faidana aya dongeng rumah aya namun tandongengna aya hiji jalmi eta jalmi teh nyaeta seorang guru besar ahli tarekoh wah kalam kapangeran nya jadi eta mah keras wasin gitu mah
ke kelas yang mentas ayo mantan ya kan tepat ya wangi tepat sunat wah lu kasar para burokan lu kasar para tusokan pada itu aja ini masalah ya orang masalah 11 kali dia terlalu gimana ya nawan masalah pas saya nawan nama beres pas saya naik pulang aja nanti begitu saya nawan tadi naik pulang ngimpen tinggal di gedung anu megah tinggal di gedung anu megah wah kokoh megah mewah tinggi dia namun begitu ayana ditinggal bagian wah itu gedung anu sakedu hebatna anu sakedu sinkronna anu sakedu megahna cek dina impenana dina mana aya deui mun keur aingnya mun keur aing keur saha eta gedung anu sakedu ayeuna mun tami kita anu sakedu kersanya cek kawasanana dina impenana aya ngajawab dari kana teh ye eta teh sabenerna mah gedung teh keranjeun eta teh nah ayeuna mun teu ganjaran naon ganjaran salat anjeun anu dieu ganjaran salat anjeun anu dieu lajen ayeuna oh atuh nuhun atuhnya alhamdulillah eta teh geuningan gedong keur kuring eta teh nya ganjaran salat anjeun ieu atuh terus dikuringan sakuring diputar-putar teh aya anu roboh aya anu runtuh pilarna dua aya anu runtuh pilarna dua roboh pilarna dua cerita yeuna guru tarikh teh anu ninggal eta gedong sabenuringan hanya kal aya pilar roboh runtuh aya namun tamadun hanya kal aya namun ternya ieu sakitu gedong padayana kal aya kal pilarna aya anu runtuh dua pilarna teh lamun teu runtuh we teu congcai we teu eueuh we eta pilar wah geus sempurna lajen aya namun tamacet eta aya suara ti sabenerna eta pilar anu dua teh nyaeta dilakukeunana kumaneh dirubuhkeunana diruntuhkeunana kumaneh naon ayeuna eta waktu salat kungsi ngaleret eta keur salat jadi leret eta teh ngarutuhkeun pilar kamu balik jeung gotak gitu kata aya mun terbetal ngaleret oke gitu nah tak salat mah kan ayeuna dina pikir oke teu bahwa terus we paling ngali kana pangsujudan di awal ayeuna mun tabagi ka akhir terkecuali eta dina tahiyat dina parabah asyhadu an la ilaha illallah tahlilnya hukum sayang eta mah dimulai takbiratul ihram dugi ayeuna mun tasal kabeh eta terus kan itu kana pangsujudan terus kana pangsujudan tong ayeuna mun panasaran aya nu kaprikan gitu hayang-hayang nyawa teh tong aya panasaran saha sakieu urang saha sakabeur urang kitu we geuning ku arek sakitu teh ngarupuhkeun dua pilar di gedung nu dicoliskeun kereta aya namun wah salat urang juga kumaha teh jadi gedung teh jadi gedung aya namun teh jadi gedung mun gedung wah acak-acakan gedung lagi Masya Allah luar biasanya luar biasa hesena luar biasa luar biasa ayah deui tah ieu mah keur awewe
Aya namun tamating aku ieu mah dongeng Siti Robiah Adawiyah radhiyallahu taala. Mantra biasa dari ahli teh ya. Wali-wali Allah wongi deui ketona teh. Tos aya namun lama beres tetepana Aiman tanah lama ninggal hiji pangkal kain indah bukan lain sengit hejo nyemprok indah wah luar biasa ranting-ranting na ya namun kepada handatos oke nyaeta muhbui buah tangkalna indah dan daunana hejo gembro tuluy ranting-ranting dahana indah bubuahanana muhbui jika pentil susu parawan ayo gitu deh berarti indah berarti susu parawan oke ayo susu rangga susu parawan barang aya namun tama eta ninggal eta bubuahan tangkal kayak anu sakit enak singgurila jika aya namun jika singgurila eta dina waktu isuk-isuk duha seperti aya namun sama lamun dina waktu duha mah waktu isuk-isuk jika nyata singgurila cahaya indah nak bubuahan tangkal eta teh lamun dina keur waktu poek mah keur pentingna jigah nyaeta caangna bulan mantanana si Tarbiyah Adawiyah radhiyallahu taala ajib ningali eta olohok bengong sebenarnya sami keur saha nyaeta keur saha tangkal kai anu sakitu indahna lajeng dinanya pada teh aya aya namun tambahan sasaura eta teh kamu sakitu ganjaran salat sunat tadi teh daripada malam tadi teh atuh keras cakatan dan tos aya namun tambah caris ka anjeunna teh pinagi teh cakatan saya namun tambah anjeunna kukuringan dina harapeun eta tangkal kai teh aya anu murah buahna anu mana eta buahna teh jigah warna emas kami aya namun murahnya eta yang murah buahna aya namun kami eta Siti-Robiah Adawiyah lamun ieu teu murah weh murah ieu buahna hiji ieu murah wah lebih indah lebih hebat lebih aya namun temenang juga lagi aya namun sarana ras disetawa eta buahna anu murah teh ieu nah asal nama gantung diri itu nakana ngan waktu anjeun sholat anjeun mikiran weh itu pasang padahal ibu-ibu masih terbiasa ibu-ibu kira-kira asal gitu namun aya namun tegar salah itu aya namun sama daging kan di pasar gitu itu bawa balik kampungan kok orang aya ninggalkeun pasakan tong sok ninggalkeun hanca pagawean anu mana bakal asup kana pikiran jeung kana hate geus aya namun dalam tong sok aya namun termah lamun hawa teh mah tong sok niup hawu bari mana keur salah tinggalkeun da malah aku pati kata kaya aku pati sunah aku pati tutup berarti itu berarti kayak aduh nya itu aya akan kawasan aduh nya ibu-ibu ya gitu ibu-ibu sakinah gitu karena pasakeun karena urusan dapur ke sholat gitu karena urusan sesuhan gitu sarwanya lagi gitu aja namun sama lagi
laki sampai loba pikiran ka mana di awewe padinya atau anak-anaknya atau anak-anak di dapur awewe di masakeun maka beda kene begitu lamun laki mah eta kana pigaweun kana aya namun tambah bulan suruh bulan mah kana poe tarik kana tulis kana acur awewe sarua kana urusan rambut kana pasakeun kana sesuatu kana kumaha gitu ke salah teh nah eta teh karek sakitu tapi jadi sabab bulanna buah tangkal kaitan indah ayo modern menjadi Tuhan angkalnya jadi bulanna kaidahan itulah yang namun hese lata terukan ulah ninggalkeun sanyana ajeun jamaatan kana berjamaah qad faddalat anu ngunggulan eta geus ngunggulan eta berjamaah bisa mikana 7 warisina jeung 20 min fadlin tina kaunggulan ala anu luhur itu kaunggulan walima jeung kunaon keunanaon na apa anu ngaji intakun lamun aya maneh eta tata sahalu ngagampang anjeun bibisi ngaremehkeun anjeun bibisi ada di kana saupamana ieu kautungan tuh eta aksarok bari leuwih rugi aksarok jadi anjeun itu aksarok bakal jadi anjeun eta anu leuwih rugi ajalatur leuwih bodong ta oman ulah rek ninggalkeun berjamaah ari teu aya mundur mah ulah rek ninggalkeun berjamaah teh min aham bima yutlabu biha tina sawareh anu bener-bener anu sangat dipentingkeun tina sebagian anu kudu dipentingkeun dina salat teh nyata tentang berjamaah ulah disia-siakeun ulah yang teu digampangkeun anu rada langkung mah kalaman rakat sadayana ai sadayana itu jika lama keresek badan ari aya langkungna keresek keur teu damang teh nyawa sakit aya jika lama dibayar aya nyawa sakit ajengan keresek mah tapi kamu teu damang oge nyawa sakit maka ayeuna asal kajawe teu dengan sadayana tahu pas sawe aya mang silakan rencana bertepat udah kan saya nama siap ya nama terburu langsung saya nama termeta terus saya nama baturan sholat di bumi saking ayah nama termeta saking ayah nama terbenar tapi kah ayah leuwih ayah nama terikasek mah sampai tekir mun santri hayang barokah ilmu kitu dia teh itu di mana dina sampena mun santri hayang barokah ilmu ulah ninggalkeun ngaji jeung berjamaah kitu mun santri hayang barokah ilmu ulah ninggalkeun ngaji dinya teh berjamaah geus kitu mata aya nu teu dikasih aya nu teu bebas aya nu boleh asal teu ngaji aya asal terbawa di rumah ya eta teu eta aya ngan santri anu di cirian pisan ngaji berjamaah ngan ari beung nama gebiarna kaamalkeun nama berjamaah mah moal aya anu ngaluh cikalama sapiah moal pada aya nama apa aya namun tamah diikat ku hukum teh hasil hukum sieur tajir gitu sieur dihukum aya nama jadi kapasa dicepretan da aya dicekal pokoknya teh dicepretan gitu pokoknya mah terus perasaan sampai teh
lain dipaksa ku tajir, lain dipaksa dina hukum, lain dipaksa lainnya. Nggak sekenal gitu. Ketika mawa baturan Mang Agus, orang santri ya santri apakah orang yang minum, bawa ke itu, dia berjamaah, terus kasih kalama berjamaah, terus kapal angon berjamaah, terus Cambali berjamaah di Cambali, terus saya kali itu tuh ke yang jauh dari mana tuh di tengah sawah di kawasan Terges, Cambalina, ya orang macam dari seluruh umur masa kakak, makin menambah jamaah, menjadi orang macam seluruh umur kakak, suka terjenang gitu, berjamaah suka terjenang gitu. Eta ngomong gitu itu balikna orang cenah anu ngarasakeun ngeunah barjamaah saumur lain tara barjamaah ngeunah barjamaah sejuk barjamaah kakarawa eta teh ceuk santri senior atau santri geus ngaji gitu geus ngaji apa kerasa gila gitu wonten sareng kudu tahu gitu tuh kesantri itu di itu di ayeuna mun temani banyak gitu kayak kesan gitu pasti dari bawah padahal sekali asar itu dalam segala macam kakak rasakeun aku baca bener-bener ayeuna dulu ayeuna mau bantu orang-orang ayeuna terkenal bapak mama kalau mama beda ayeuna tentu gitu yang aya we lah akhir-akhir jadi bagaimana? Wah, siunna lain siun di buku, siun di akhir, lepas gitulah. Lain siun atau lepas tinggalin bagaimana? Nah, nu di kala mama nu terakan eta mah tapi kalau begitu anggar hate. Sama nanti orang ayo mencoba jamaah. Siun tinggalin berjamaah. Siun lepas nanti tinggalin berjamaah gitu. Saya teh cek oke pak, lapat rukan jamaah, dan ayat rukan teh lapat ruk, ayat ruk mah banyak biasa, itu sudah tinggal tuh. Ayat rukan mah kan tahu oh mah ulah ninggalkeun bener-bener ulah wani-wani wahya namun tinggalkeun. Jamaah kabar jamaah, karena naon aku ganjaran kacidah bisa beda najung soal-soalan konfadolan bisa diwadisina beda na oke ari soal-soalan mahiji ari soal berjamaah 27 ari soal berjamaah 27 min fadin ala tidak bisa beda na tidak bisa keunggulanana luar biasa. Di samping keunggulan luar biasa, oke, ninggalkeun berjamaah aya ancaman berat. Keur aya ulur. Tah aya namun tama kitu, aya namun tama ya. Tinggal gitu. Da aing mata. Jadi nya nun can boga tempat anu pamatuhan berjamaah sok insyaallah kadir we insyaallah urang ayeuna hirupkeun kadir nun can boga pamatuhan tempat abdi masabokna misalkan sok rancang di ayeuna rintis ayeuna di ayeuna urang ayeuna mun tengah gerakkeun bae tingali lamun di dieu misalkan ayeuna walaupun sagede penuh ayeuna musola bisa minuhan musola berjamaah sholat 5 waktu. Wah, jadi kali tarawih. Yo ayeuna mun teman-teman kudu kali. Da ayeuna mun tama ayeuna imamun di ditu dia umum aya loba da aneh ayeuna rempong da aneh ngaji mencoba berjamaah. Kamu lamun berjamaah na halus, kamu berjamaah na tertib, kamu berjamaah rapi geus. Tegur ngajak kabari tahu. Di urang mah nu apa? Di urang nu apa?
ngapal langsung kieu di Mamarati di Sukahaji kahiji ngalaman aya namun tama kieuna dawa wujud jeung hajina jeung aya namun tama yang haji putra hajina dan di Mamarati bagelage kadua memeh wau ayeuna jeung haji putra Melati pangaguna jeung haji alun cek lama alun sada ayeuna kieu tikaresek dibawa ku babaturan teh dulur teh dirinya di kampungna sanes-sanes keluarga di kampung keur ngobrol aya geus kitu teh urang kampung ya berenang ngobrolna dari di rumah cenah kudu berjamaah Allah masyarakat lain ieu lain santri keluarga lain di rumah cenah kudu berjamaah berkurang oke santri tak kitu ya tahu itu eta mah nu katamuanna lain santri urang santrina urang da guna mah berlah aya ngobrol ada soal ieu mah lain itu nu bodoh makna rere ngobrol aja dari dia mah cenah berjamaah ieu ayo jangan kebenaran ya da urang ge nya apa bae diajak ku pribumi lain kagak boleh kasih ibu ari pek teh ditinggali teh ieu teh Jumaah berjamaah salat duha gitu urang teh pagi jeung Jumaah tara salat duha nya apa yang berbingung nya berbingung dari apa cenah aya lawak sosial itu tadi pikiran urang di mana dia teh bisa ngahirupkeun berjamaah teh barokah Mamarati tah tiasa ngetuk aya namun tama hati terutama keluarga wajib gitu bisa ngetuk hati masyarakat ieu hayang resep karita berjamaah sieun ninggalkeun berjamaah saha ajengan aya namun terus gitu di tengah-tengah kota ada Sukahaji Gang Siti Maria Sukahaji lah itu Pagasi sampai ayeuna lagi masih kan jadi berjamaah sehari-hari lohor asar lain jika berjamaah ayeuna terus ke opat siji saja pitu jika Jumaah si korek yang namanya Jumaah masyarakat jadi masyarakat teh sadar berjamaah jadi yang sadar berjamaah ayo urang mah aya di urang malik ieu bae jadi kemajuan gitu kemajuan padahal aya namun teman terbit 5 pahaleuh Aisyah kenaon ngaji tapi begitu ada 5 karena apa tahu aya asuh karena Aisyah tetap berpikiran kenaon siapa ngaji tegak berpikiran teh aya iya kalau gitu pada dari yang berdua gitu 5 karena tahu mau bikin aku mana yang goblok gitu ngaji aja nanti kalau ayo berjamaah kita ada satu gitu kita ngaji 30 berjamaah hari-hari intakun tata sahur kenaon atuh ngaji teh lamun ngaji dasarna hayang boga ganjaran hayang beunghar ganjaran hayang loba pahala ari peluang eta kok ayeun takun tata sahur deui sadari aksara eta ngarugi-rugi maneh atuh ari ayeuna mun mengaji teh nangan pibagiun ari nangan ilmu teh nangan pibagiun ai geus aya pibagiunana diantep ai geus aya peluang pibagiunana kenaon aya ngomong kenaon aya ngomong teh dagang itu boga batin mah kenaon dagang itu boga batin mah salah satu wati anu gede salah satu aya namun terpibagiun anu gede teh eta berjamaah. Hei aya namun tak kieu ulah kieu ahadun mawi kieu. Ingat lamun jelema geus pageuh geus dikir geus jadi koma geus matu ku pangeran deuk dibere wae. Ai peka aya namun teu urang kaburangan teh ku pangeran nyieun deui jelema anu kaburangan. Maksudna kaburangan teh awal waktu. Aya jadi urang teh berjamaah
dikitukeun asalnya ka pangeran abdi Gusti paparikeun abdi taupe ulah ayeuna kuy kanantunkeun bareng ku Gusti beda abdi teh kamangka gitu. Nah ka pangeran kitu gitu engke teh di lawangan di jalanan ku pangeran teh gitu di jalanan ku pangeran teh di jalanan gitu seperti mama keresek jadinya mesin teh sama mesin kemarin naon dari jalanan teh ku pangeran walaupun dia dari bukti eta teh aya pesen la tatrukan jamaah ulah rek wani-wani ninggalkeun berjamaah fil makrubahil qomsi lima waktuana lain aya namun utama sampai satu ting sakali lain subuh kumpul lain maghrib kumpul li anna sholata ma'a jamaah sabab sholat berjamaah teh tabdu ala sholat bil fardhi ngunggulan kana sholat munfarid bisa miwarisina darajatan sampai riwayat eta 25 derajat ancamanana dawuhan ayeuna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ninggalkeun berjamaah mamin salah satu pagi-pagi ayat tilu hulu tilu jelema tilu orang di Korea ayat di kebun ayat di wilayah ayat di kampung atau ayat namun tamat pagi-pagi ayat iya ayat namun tamat di hiji leuweung di hiji tegalan di hiji leuweung di tegalan lagu kaum bim'al jamaah sementara ayat ini bakur walaupun hanya di lurah dek ayeuna mun dari lembur dek ayeuna di leuweung dek di kampung dek di kota tuluy kali-kali teu dibangun teu diadegeun di lingkungan eta berjamaah ilas tahwada alaihi musyaitonu tertekel bakal ananya ka eta urang kampung sehat terkecuali nyata bakal ngaranya sangkapun eta ngeudangeun pisan aya setan ngaruksakna ngabinasakeunana ka urang kampung eta. Oh aya teman-teman tato keur aya keur usaha ya terus jadi mah maksudna hayang santri tetep hayang santri matuh teh nya di antarana hayang program eta da kumaha banyak di gadoran gitu aya namun sama urang kampung teh ngomong lamun aya kulit ke mari diampehkan lamun aya kulit diampehkan eta aya namun eta bantuan aya dua doang pandor tuh kurang kulit mah jam 11 sekitar orang pada kembali di kubur aya kan istilah cacingnya gitu panggadoran temponon jamaah gitu aja namun ada aja namun sama eta teh kitu aya namun kitu aya oge anu rada ieu teh aya di Mekah nah di Mekah mah keur dagang keur pakipah mau ada cul we teu make jeung tutup pernah beres cul we cemari anu likok bisa aya paksa hakan geus ya cemari basarang gitu cul we pan urang mau aya mau gitu atuh da dasarna cigana teh ka paksa teh cigana paksa cigana gitu ada cerita lamun aya toko tuluy aya namun teu sana ninggalkeun toko teh hariwang berarti meureun paksa ge berjamaah meureun gitu saking aya namun tama hebat berjamaah di Mekah di Madinah aya namun tapi aya sigar di aya namun tasirna sieun tinggal berjamaah fa alaika bil jamaati fa inna ma yaqul dibu min al-ghanamil qasiyati biasa keur berjamaah sabab ajama wahil sote ngarakep di mana-mana mehna doana keur sosoranan ari keur abdi-abdana maulah ajak oge ajak wahil sote sotan ngarusak aya namun termasuk aya namun termajeroma meureun sorangan ai kabar gitu
muawannya ya di antara atau tadi urang hese khusus tenang malu teh di eleng kita atau sehat jauh-jauh gitu dan sholat berjamaah coba jadi sadar ke sadar berbeda berjamaah sadar ke sadar ayeuna rasakeun bisa dapur rasakeun sholat anjeun berjamaah sadar ke sadar kecil atau yang besar, sedikit atau banyak, ayah kerasa beda. Entah ayah nanti digayar ke pangeran, entah digayar ke pangeran, rasa ayah beda antara sholat seseorang yang sholat ayah banyak. Ya maka nulis dari sholat, ayah nuker para sholat mau untung gitu ya, nggak tahu itu orang gitu, orang ayah sholat menawan, mana ayah mentak gitu. Ongkoh ayah namun ngaji, ongkoh ayah namun apa, tapi namun karena berjamaah, hari-hari hirup, terutama ayah namun anu, buka ayah namun jawabnya, bersolat, masjid, ulang ayah kecil, pan ayah urang mah, ongkoh urang kokorona, tapi urang anu dibungkus surga, urang Allah lain batur urang. Jadi kumaha panduli ulangan Adam aing koma aing ngimama aing gitu. Wadi keur bae geuring mane bae nama urang teh kalau teh. Kesalah aing gitu. Pada teh wasap aya terjadi urang aing teh dongeng bae teh kalamat bahkan ada orang ada orang kok teh koma dengan imam, baturannya sebagian mana ayat batu, kembali imaman ayat imamanjin, yang ayat dalam terbentang, baturan ayat anjin mana ayat dan salah gitu, gitu. Palingan baru mau sholat kalau wajib gitu mampu Sariono, baru ayat awal terlalu wajib makmuna, gitu ya. Jadi ulah ayat namun terlalu empat orang anu batur anu awak mah dituntut orang. Jadi urang anu nungtuna berarti urang anu kuat. Urang kudu anu dinesna, urang anu kudu dinesna. Urang anu wah masyaallah. Eta ganjaran berjamaah jeung ancaman berjamaah. Urang mah geus sering aya di kitab ieu atuh kamari geus wareg dina Al-Sultina oke. Aya bae namun teu dibaca eta mah tinggal perah. Dan tinggal ayah namun tempat, lamun dina dagang teh namanya bakti anu gede, bakti anu gede, mata pula sia-siakan lah dabeun apa nyata bakti anu gede, dia ayah namun tamana walimat tahalum aya namun termangga dikir takun tata sahalu lamun dek ngaremehkeun penge sehadari ke kasir ieu ayeuna kauntungan bakti anu sakieu lowahna faidah anu sakieu ayeuna mun tamah hebatna malah ayeuna mun tamah ieu teh nyaeta urang teh keur dagang ke batina di akhirat. Nah, salah satu ke anu pibatin di akhirat teh nyaeta dina berjamaah. Di anu la faidah talaka fitolong ini karena kenaon atuh ngaji teh. Allah kita jamu anak harisun anu rasa urang mah nyaeta urang teh wah tara kabul abi. Ngaos siang bumi, ngaos kitu mah sia oge. Harisun sangkaan kecerdasan alat pribadi ngaji ieu fa inna ma samratul ilmi padahal ari buahna ilmu an-nafi'an teh alhamdulillah ngamalkeunana makena tuh nu afdol mah bener jadi salat ayeuna berjamaah keur lalaki usahakeun di masjid lamun di masjid berjamaah ditungguan digero-gero diajak di pidatoan di ceramahan dicarekan anger ulun teu mikir eta daripada di masjid berjamaah nyaeta di mana tadi antara dan musola urang teh lohor aya
di masjid batur, di imah aya batur, yang mana di imah gede kene ganjaran di imah sabab nyata ibadah mah datna anu kudu nu gede teh. Jadi ganjaran anak gede datna tibatan tempatna. Mun ayeuna di masjid batur, di imah mah aya batur, tah halus teh di imah. Sabab aya di imah mah datna ibadah berjamaah. Aya itu mah hubungan tempat gitu. Mun aya kajabar di masjid aya berjamaah, eta mah jamaah harus aya namun itu di masjid. Usahakeun tanya aya namun sok aya namun tematuh. Enggak aya namun tema Allah sing ngutus nyata jalma-jalma anu resep anu hayang anu nyaeta lebar karena ganjaran berjamaah di urang teh. Dan aya marane mah gitu ngajak aya batur gitu. Sok terboga tempat masing-masing ya. Iya, geus mineng ayeuna didongengkeun. Jadi istimewa aya jalmi anu lolong teu ningali salat berjamaah antek resep pisan mulia. Antek pisan resep pisan nyaan pisan eta ditesna kana salat berjamaah. Jadi waktu manehanana datang kana salat berjamaah gunung turun anu biasana bener ditutup teh ku anak mati ku icuna sok aya gunung turun datang hotel biasa mah jadi di waktu rekan rumah ya sok aya namun teu aya bohong atau aya halangan jadi saja bana gunung turun terpaksa saking resepna keur berjamaah saking mentingkan berjamaah ieu sorangan tuh dipapai-papai bener aya namun termeta terus tak sorot gitu aya namun ngaran aya nolong teh nyungsep aya namun termeta teh kana kamalian teh naon nyungsep aya namun termobot labuh nolong teh atuh pada negara teu dibawa aya ka imana nah eta malah kasar pamajikanna geus aneh dibawa lagi awe mah itu dah eta mah dah rasul ge Muhammad naon Allah oge gitu beunang gitu da teu wajib atuh ai Allah oge untuk dipaksakeun maneh lak dasar ieu pamajikan ngageun da bohongan atuh da ieu namun teman ieu mah aya mun teh nyaho teu nurut ieu mah hayu maksakeun maneh inna sholata jamaah berwajibatin padahal itu wajib atau itu mah ceuk pamajikan ceuk galan aya namanya pamajikan enjoy we da aya namun teh mah jadi karena nuturkeun Rasul teh karena hayang taat ka Rasul teh sakieu ge kami loba lamun Allah Subhanahu wa ta'ala nyambut kana paningali panon kami nyambut paningali panon teh lolo lamun Allah nyambut kana paningali mata kami masih kena untung HP kami mah teu kerbae ai lorong panon tapi kami mah teu lorong HP gitulah jadi kami mah moal rek euleun berjamaah kami mah moal rek mutuskeun berjamaah ai karek lorong panon kerbae da aya namun teh pasikeun nampo HP mah eta enjoy gitu tah. Jadi aya namun teh barang geus kitu euy ngimpi penting teh. Pas aya namun teh nyungsep teh tos dikusruk teh. Begitu dina impean ninggal ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jungjungan geus maneh muni wani-wani teuing ngomong ka pamajikan wanian kitu boga alasan naon mata lamun alasan Nabi mah lamun alasan Allah kasasar ge bakal eta dai urang mah sudah agama ari alasanna alasan nafsu ari ieu mah nyaeta alasan Allah bawa gerasa ka Allah jelema ngomong ayeuna bawa gerak ka Allah bahwa dasar lagi la ilaha illallah bahwa Allah dan dasar lagi Muhammadur Rasul bahwa Kanjeng Nabi urang mah takir teh hayang nur tanami hayang nur tanami ya dari dina hatena lain aya karabi mah boro-boro ibadah titah dahar kok mah muka
Yo kuno nya tapi mah tersadar. Aing mah kita dahar wae. Dahar korma buka ngawalan eta karena nuturkeun Kanjeng Nabi geus teu becus maksakeun geus teu bisa. Abdi mah tersadar. Lain tersadar ulah ditinggali korma, ulah ditinggali korma, ulah ditinggali mah ieu teh jeung teh nganjurkeun di mana-mana kabatalan eta teh keur kaselamatan maneh, keur kasehatan maneh, keur kabutuhan maneh. Titah dahar korma. Ulah gitu. Kita baca mah. Kita dahar korma oge. Loba alasan abdi mah ayeuna sok karaos gitu. Loba alasan eta titah dahar korma. Ya mana sok aya pocino kieu batur mah ayeuna mun teh hayang mere buka gitu. Ngamoda batur modal mah. Aya akan mana hayang nakul gitu. Modal mah teh batur. Hayang kita yang kumaha boga duit deuk beli korma. Ieu mah keur ngabatalan we nu paruasa keur ngabatalan paruasa. Baik teh mun teh mah we teh sampai kedua poe. Kalau ayeuna mun teu aya korma aya meureun 15 kilo geus repel. Alhamdulillah. Ajeun teh ulah ayeuna mun teh awet-awet teh korma teh ayeuna kali lahan, ayeuna mun teh hiji. Ai PT Junjunan teh nganjurkeun tasnis tilu. Atuh itu kajian ayeuna mun teh bari we asal ayeuna teh sarua we jeung nu dianjurkeun proses tilu. Ayo PT. Aduh eta mah nya teh ayeuna mah urang mah pusing ieu mah ayeuna ngaji. Titah ngakan korma gitu dong. Tersadar abdi mah. Beakun. Nyata. Teuing naon eta? Nah, aya mun teh aya kana sirau kana sablak nu disunahkeun ku Rasul. Cerebok deui eta kene gitu. Runya amuran deui keur pake tadi. Kayak geus beres korma, aing teh teu kalbok naon we. Aing beuki keur urang kakak itu ieu mah. Ulah atuh tira oke sampai tanyakan kuat nuturkeun Rasul ngahan hormat kuat teu sanggup teu geuningan loba ieu mun teh paparantakeun betul itu kita ngahan hormat wae titah bareng dahar wae aya deuk nurutan Rasul ese nafsu teh da ieu mah aya namun teh ieu aki-aki lah kira-kira anu rolong teh teu bae kami masak ieu untung keneh ari karek kolong bangun kami hanya tak buat tak kene hate tuh kapal ayeuna mun teman indah na ieu parendahan Rasul anjuran Rasul teh nu mawi dina curhatna liman saja mah ya betajieun ayeuna mun teman hebat kitu eta wani pasti jadi pamajikan mun urang kumaha dia mah atuh ngaji teh mah pun itu jadi kemudian geus ieu pasaha ribu pamajikan kan geus pasti risma dan urang dicare mohon termaos we abdi daya namun tertengagu ka pamajikan lain tengagu ka Rasul urang mah rumaos teh naon ayeuna mah talu moal deui naos moal kalau hujan mah moal kampung ayeuna boyo akak anu bageun anu perhatian urang mah kitu paling penting ayeuna mah maduri aing mah moal megangkeun berjamaah karek lorong panon wae mah datang lorong hate nah begitu ayeuna mun taman geus kitu nah cenah eta teh anjeun teh mun wani-wani teh gagah eta ngalawan ka pamajikan apan gambaran min ajri tiba sunnah tika teh hoyo we atuh nuturkeun anu kiamah hoyo we nurutan kana sunnah gambaran teh anu kiamah da abdi mah karek kolong ayeuna hoyo we ya Rasulullah begitu ayeuna mun teh diusah teh kejunjunan eta ayeuna mun teh lorong teh panangan boyana junjunan brai nempo malah ayeuna mun teh nempona eta teh nya tak langkung beras dina pamangku anu biasa brai langsung beras berkarna nyaeta ngagugu nuturkeun konsekuen tigir kana sunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tah ieu teh contoh hiji
Jadi urang oge lamun dasarna rasulkeun geura deuk aya ngama paduli ayeuna meuning daripada dicari ku maneh ngawuh maneh meuning kana deuk nurut rasul maneh mah nyare rasul mah nyauan cerita kulimah deuk rasul pek-pek maneh deuk sarahkeun abi ayeuna kana disarahkeun gagahnya gagahnya lamun deukna kitu aya aya namun mentasan diserahkeun hayang tilu diserahkeun aya tilu kulimah deuk deui rasul ada eta aya nu hebat nah leungit aya namun tama hiji datang tilu jamiah sia lamun kitu itu menta diserahkeun nu menta dikawin tiluan itu menta diserahkeun saurang lain heureuy eta lain heureuy ngan manehna can kitu atuh da padahal bae naon kita harapal mah wae urutan rasul geus balasan kamu dititah berjamaah gitu kamu dititah kitu ai urang mah kalakuan teh gitu padahal teh naon teh daekeun ayeuna maju gitu ka Allah ka Rasul teh daekeun biasa aya gitu mah biasa aya mun teh mah rasul biasa aya mun teh mah aya pasalnya urang mah kaja pasal dari para pasal gitu gitu deuk ka Rasul deuk ka Allah teh model urang mah tipe urang mah bisa daripada gitu aya deuk ka Rasul teh jadi ngaran-ngaran ayeuna mawa nama Allah mawa nama Rasul dina hate urang moal semua hampa omongan teh moal kences da urang mah teu aya kepentingan nafsu pribadi lamun ayeuna mun sama urang dicucungan air kowe sok tinggalikeun dauhan Rasul teh ayeuna raja dunia eta da ayeuna sareng teh mencucung air kana rata sia kakara lamun dia jadi ketua majikan mawa Rasul gitu intina mah naon hayang bagul urang hayang bagul batur ka urang karena mawa Rasul gitu tapi kan hayang nyalu apa nyalung teh eta teh sunatna wudu eta peruk teh gitu kakana ayeuna mun teh dipunculkeun ayeuna junjunanana aya kanu kieu aya nu teu takun ayeuna jeung nafsu Allah muwaffiqna lis salat wal jamaah mudah-mudahan dipaparin taufik Allah subhanahu wa taala daek jeung bisa mampu ngalakonan salat berjamaah jeung bisa kabeh kataatan ka Allah kajunjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi dijalankeun tina nyulayaan tina kataatan ka Allah tina Rasul muga dijaga tina sagala kawruhan amin ya Allah ya